Marisa Sri Andini serang Dede Almansa. Oke Ayang Dian Sofiandi, Dede Alan. Jadi dia pisan ku ngasih babarengan. Nyadi dia pisan asih nu mimiti. Nyadi dia pisan lahir cinta urang. Nyadi dia pisan urang ukir janji cinta nu harita karasangan kena. Cinta nu harita karasa endahna pinu pangharapan duriat ngaguran bulan nu sapasi kawas jadi saksi lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan walungan urang duaan geus panasaran cinta geus kasoran geus panasaran manggi kabagjaan sagara harapan ada geus kaliwatan najan rongkah urang nepi ka tujuan. Angga urang ningali sinangker tak panyanungan sangkali nangela warung pancuran oge sami urang sirah situ pangkalan. Nyadi dia pisan ku ngasih babarengan. Nyadi dia pisan asih nu mimiti. Nyadi dia pisan lahir cinta urang. Nyadi dia pisan urang ukir janji cinta nu harita karasangan tengah. Cinta nu harita karasa endahna pinu pangharapan duriat ngaguran bulan nu sapasi kawas jadi saksi lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan walungan urang duaan geus panasaran cinta geus kasoran geus panasaran manggi kabagjaan sagara harapan da geus kaliwatan najan rongkah urang nepi ka tujuan lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan harapan
kantuna kanyaan anu ngancik kabawa dugi kapati sagedapan asa dina pangimpian tadi sangka salira betuna can anu aya kiwari kantuna kanyaan teu disangka salira di dua rasa kanggo Bapak Gigin sareng Mamang Oo. Bukan bisa mohokeun diri salira anu ngerti adina rasa ngalangkangan teu bisa dipapalirkeun sagedapan ngolebat dina impian pasa tepung harita anu mungkaran hati teu nogecan rasa kasono teu weleh maneh kau kiwa
kesopanan ing sekabe lelangganan. Yen wis balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tos gajian kaulan warung pojok yo ampiran hitung pakaulan. Aduh deng-denge mie rebuse segap gorenge dagingnya ya gede-gede. Aduh bukete tobat kopine aduh manise persis kayak melayani. Pura-pura matang lirik ning dhuwur padahal adi tertarik lan ngawur minum kopi nyedot nyegur keliru nyedot sumur. Kesopanan ing sekabe langganan. Yen wis balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tos gajian kaulan warung pojok yo ampiran hitung pakaulan. Aduh deng-denge mie rebuse segap goreng dagingnya juga gede-gede. Aduh bukete tobat kopine aduh manise persis kayak pelayani. Pura-pura matang lirik ning dhuwur padahal adi tertarik lan ngawur minum kopi nyedot nyagur keliru nyedot sumur. Aduh deng-deng mie rebus